goreng tapinya. Nah, sekarang aduk. Dedek, mana tuh boneka ieu? Duka atuh. Kan Dede nu pandai main ke boneka ieu. Duka atuh teh. Ku teteh mau diminjamkeun deui boneka eta. Bu, tata baong. Aya naon ieu teh? Ribut-ribut bet pasea kieu. Tata baong, Bu. Nah, aku naon? Kieu Bu, Dede molinkeun boneka ieu, tapi topina duka ka mana? Dede mah sok teterati. Tos. Isin ku barudak nu aya di bumi. Aranjeun pasea wae. Hayu ayeuna mah urang tepangan heula barudak nu aya di bumi. Sampurasun. Ye barudak ningal teu tadi. Si Teteh sareng si Dede parasea wae gara-gara topi boneka anu ical. Padahal kedahna aranjeunna eta neangan topi nu eta supados kapendak sanes pasea. Tina kitab suci aya hiji carita ngeunaan pangangon anu sae. Pangangon ieu gaduh domba nu seueur pisan. Tapi aya hiji dombana anu leungit. Barudak di bumi hoyong terang teu caritana. Hayu urang ngadangukeun caritana. Seueur jalma jeung barudak leutik raresepeun pisan ngabandungan piwulang Yesus teh. Pampang nama lamun seug piwulang teh ku hiji carita. Da memang mun ngaguarkeun hiji perkara nu hese mah anjeunna sok ngagunakeun misil atawa conto supaya bisa kaharti ku nu ngupingkeunana. Yesus sering pisan nyarios kieu, lamun boga ceuli kudu dipake ngadenge. Maksudna urang teh kudu ngargepkeun nepi ka ngarti. Harita di Israel loba pisan anu ngangon domba. Nah, ieu dijadikeun misil. Kieu caritana. Lamun urang ngangon domba 100, tuluy leungit hiji, cik rek kumaha. Maneh pasti bakal ninggalkeun domba anu 88 jeung geuwat indit neangan hiji anu leungit. Maraneh pasti bakal kokotetengan neangan kaditu ka dieu. Boa-boa domba teh sasab, boa-boa tigebrus. Maraneh geus moal nolih deui kana kacape. Satungtung can kapanggih mah bakal diteangan. Tah ayeuna mah kumaha lamun geus kapanggih? Pasti maraneh bakal bungah. Tuluy eta domba teh dipanggul dibawa balik. Barang nepi ka imah geuwat bebejah ka sasaha, kapanggih euy domba teh. Tah barudak di sawarga oge kitu, lamun aya jalma nu balik deui ka Gusti sarta henteu migawe dosa teh, Gusti bagja pisan. Saur Gusti, kami datang ka ieu dunya jang nyalametkeun jalma nu sarasab supaya maranehna babakti deui ka Gusti. Gusti Yesus teh pangangon nu sae. Pangangon nu sae moal ngantep domba-dombana. Domba-dombana bakal diangon ka tempat anu harejo jukutna sarta curcor herang caina. Manehna apal ka domba-dombana sarta bakal ngayonan ajag-ajag anu rek ngaraweg domba-dombana. Kulantaran kitu, dombana bakal naluturkeun sabab apal kana sora anu ngangonna. Gusti Yesus pangangon nu sae, domba-dombana bakal naluturkeun sabab apal kana sora anu ngangonna. Tah kitu caritana barudak di bumi. Gusti sakitu mika asihna ka urang sadaya. Sanajan urang sok minabel dosa sareng kasalahan, sok teu satia, malih aya di antara urang nu bendu ka Gusti. Malahan aya oge nu ninggalkeun Gusti. Hayu urang sadaya, ayeuna urang dongkap ka Gusti, menta panghampura ka Gusti. Gusti mika asih ka urang sadaya, hoyong urang salamet. Jeung Gusti oge alim urang asup ka neraka.
Tah dugi ka dieu heula nya caritana engke urang ngajengkeun deui dina episode salajengna. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.